tuh Yon sia sok aja YouTube dah ayo Yon. Anjing, gelis na astaga. Aku pernah deh ay. Pernah dek nenyo di YouTube Go. Ayo tuh gua. Gadis pira anjing. Gelis mana? Iya tuh Jojon dewekeun sekali-kali mana Mana emang ayah si Julpa. penyanyi itu juga si Lia nya mana Wah, si Lia mantepkeun lah. Aya ieu. dia kita langsung main juga padanya ieu tapi mau kan si Lia Dek oke. langsung siapa cepat dia dapat Ayo. Saha sih jurig gitu tapi mah nyawa ya kayak jurig sok dia jurig Hei, Jang. Adio. Mana kita naon nah? Apa di ayeuna teh 17 Agustus. Yon merdeka. Wah, iya jangan cing. naon deui mah
Ayeuna teh urang nganyambutkeun hari kemerdekaan Indonesia. Jadi urang teh latihan upacara nya. Siap. Siap, gerak. Siap, astaga budak. Lencang kanan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Balik atuh maneh teh. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Ya Allah. Kamu tekan mundur mana? Ih, teteh ini cantik. Neng ini cantik ya. Cantik. Teteh mah dandan ti isuk malahan mah dandan. Ke 17-an teh. Neng geus persiapan naon? Di bumi karek persiapan lomba-lomba gitu. Tapi teu boga duit kumaha nya? Ya nyata. Arek ka mana rek? Urang di mana upacara nanya? Kayak orang telepon heula da pirang nanya. Da urang teh kudu boga duit teh tuker bensin. Biasana di ditu mah sok loba inohong. Siap. Init jeung duda pirang datang ka itu jeung inohong. Kayak orang telepon lagi nya ngenakeun HP-na geula. Siap, gerak. Siap. Jalan di tempat, gerak. Lap kanan, gerak. Langkah dan maju. Jalan. Buka tulisan, jalan. Sing balik. Gerak. Balik atuh, balik kemana? Langkah, gerak maju. Jalan. Awas si Mas. Siap Anjar, 2 kali. Belok kanan, langkah dan maju. Jalan. Panas. Gerak. Woi. Komandan. Dekang lila teu pangikot make kabaya dek. Kok jika nenek kabaya anjing nenek gayung geus. Liga siga sinen aja. Lengser wangi. Naon maneh teh ganeng. Anjing ka mana dek kamu ketiung pat dokrom gitu. Lain kumaha dek? Jika nenek gayung. Lain siga anu nyanyi lengser wangi Kumaha. Halus pan arek 17 Agustusan. Lain lila teu pangkat kayak. Di rumah ya. Kemana? Agustusan. lengser wangi. Ah ganeng sia mawas. Ngarokok es anjing geunah dengeun. Ngarokok euy. Hebat gitu deh. Udah panas. Siap, gerak. Dah ikut saya. Ayo.
Arek naon? Siap, orang kibarkan bendera merah putih. Siap. Mana benderana? Oke, orang nyokot heula. Dengan eta ieu teh. Nah, Dan naikkeun bendera. kita bikin yang itu di mana nih kan? Dia coba jangan di mana posisi pan itu teh Agustusan urang teh. Nyet kebagusan ke liur nih yang ujung si Jojo nih. Majon nih majon. Ya udah. Lain kieu lah. Eta urang ke Kalibuner jauh. Urang di urang di dieu. Gitu kumaha. Oh, orang di dia atulah kena kunaon di meureunnan lah nya. Kitu. Oh, gitu sih. Lepung. Nah kitu mah orang di dia meureun nyala. No nya. Wah, gua teh mos dewek teh kene kunaon di pau kita budak cenah. Kemarana tuh teh? Ah, ngilu lah. Wah, mereka mana itu? Wah, Agustusan teh meureun saiki. Heeh. Ini loh. Ari ngomong aja. Arek kita dek make baju hotel ada Pak. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu. Kami dari Visualins ucapkan Dirgahayu negeriku yang ke 78. Selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu berkibar.